warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 8A dari kelompok 7 ditugaskan untuk menyanyikan lagu Pupuh Balabak. Ayam monyet tingkun tayang dinatangkan nerekel jalu bikang jeung anak nasukan rarecet ting carekro makanan manggunu asak terepe kecap ayah bagong nu misa sorangan garetek kulit manggu pirang-pirang dihakanan diseget dipicenan sabab pahit karasana moleler atenjoan ku indungna dicontohan dipesek dihakan eusina anu barodas amis teh geus kitu mah anak ngarasa bunga nyerengeh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.